Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dararamang baraya Incuki Sunda di mana wae ayana. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina ginanjar kawilajengan sehat rohani oge sehat jasmani, sehat lahir oge sehat batina. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring tiasa dihadir yung mungpulung patepung laung paprok jonghok melalui suara dina channel YouTube Incuki Sunda gitunya baraya. Anu insyaallah dina danget ieu simkuring bade nyanakeun deui carita anyar anu judulna Kopeah karangan Kang Dipa Galuh Purba. Ari medarna ieu carita daya lian nyaeta edisina teh edisi carita pondok gitu tah. Ieu mah etang-etang nyelangan sambari ngantosan medarna carita anu berseri nya nyaeta anu judulna Nini Nini Bongkok jadi Ratu Bulan di bagian kelima gitu nya. Oge sateu acan simkuring ngalajengkeun carita nu judulna Kopeah tea. Simkuring sateu acana bade ngagupay heula ya ka warga-warga nu aya di Sumedang, di Tasik, di Garut, Bogor, Cimahi, Kalimantan, Sukabumi, Majalengka, Cicalengka. Oge ka para subscriber aktifna hatur nuhun tos ngararojong di antarana anu sok ngadangukeun dongeng pedaran Incuki Sunda teh nyaeta di antawisna aya nu daramel, aya nu padamel konveksian, aya nu sok ngararonda, anu sip malam, oge anu dararamel liana. Mudah-mudahan sadayana sing digarampilkeun milarian rezekina. Pokona mah kum bae ka sadayana. Hapunten pisan anu teu acan kagupay, insyaallah digupay deui di episode anu sanesna kitu tah. Mangga atuh ayeuna mah ameh henteu teu nyangkolong kana waktos urang dangukeun bae kumaha ieu justrungna carita pondok tea anu judulna Kopeah karya Kang Dipa Galuh Purba. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Marangga cenah kaparayun sadayana. Bener bulan puasa ayeuna mah kacida pisan barokahna karasa kukuring teuing ari ku batur mah kitu pokna Mang Amanta nyarita sorangan samalah bari tuluy ngawih cenah sagala rupa lagu dinyanyikeun ku manehna bari ngajalankeun motor ojekna. Untung teu bari igel-igelan oge kawantu meureun manehna sieuneun ari teh guling mah. Harita mah paroma Mang Amanta teh semu atoheun kacidana kerna pantes pisan kituna mah. Kusabab manehna kakarek balik narik muatan urang simpar. Lain padah nu ditarikna awewe geulis. Komo randa bengsrat mah. Tapi ieu mah alatan muatanana mere ongkos leuwih ka manehna jadi 2 kali lipat. Matak Mang Amanta asa meunang ilham harita mah. Kusabab eta usaha ngojegna aya kamajuan henteu saperti usaha ngojeg samemehna. Ayeuna mah urang kocapkeun poe isukna. Nya kitu keneh sakira wanci jam 8 isuk mah aya cenah. Harita teh Mang Amanta geus saged rek init ngojek. Nya ari ilham anu kapanggih poe kamari ku manehna, harita keneh dijalankeun kalayan rikip. Jeung dina nyana deui ari muatan anu naek kana motor Mang Amanta harita mere ongkosna teh sok dileuwihan bae ku eta muatan. Atuh henteu lila mah eta babaturan ngojek Mang Amanta teh hawar-hawar meunang beja ngeunaan hal Mang Amanta sok dibere ongkos leuwih ku eta muatanana. Samalah 2 poe 3 poe ti harita mah Mang Amanta teh leuwih jadi kasohor di sabudeureun pangkalan ojek Cigorowek.
Paribasana kana usaha ngojek geus jadi sabeuwir hiji. Malahan mah aya nu ngagosipkeun oge eta Mang Amanta teh kawin cenah jeung Nyai Roro Kidul. Teuing pedah kaayaan Mang Amanta anu ngaduda geus aya kana 10 tauna. Nya dina waktu harita mah eta tukang ojek nu aya di pangkalan ojek Cigorowek teh sapopoena ngobrolkeun bae Mang Amanta teu eureun-eureun. Malahan mah maranena teh loba kapanasaran ngeunaan hal Mang Amanta nu jadi sohor kana ngojekna. Dina waktu harita eta salah sahiji tukang ojek anu aya di pangkalan ojek Cigorowek teh mere pancen ka si Benyong pikeun nugaskeun nalungtik rusiah Mang Amanta anu jadi carita. Daya lian cenah baraya ari eta si Benyong teh hiji tukang ojek anu geus katelah tukang asruk-asrukan kanu bala ka mana-mana. Malahan mah cek beja eta si Benyong teh kungsi galungan oge jeung Dewa Wisnu anu ngajirim jadi sireum. Pohara cenah eta nya anu gelut jeung Dewa Wisnu. Benyong. Abang dongengnya baraya. Keun. Saterusna ieu carita harita teh si Benyong nutur-nutur Mang Amanta anu keur narik muatan ka Pasir Haur. Sembari eta si Benyong teh rerencepan nuturkeunana. Disidik-sidik eta ku si Benyong dina beubeurna Mang Amanta teh nyelap pepestolan cai anu budakna. Malahan mah cenah eta Mang Amanta teh make kacamata. Ari kacana sabelah hideung sabelah bodas. Da sidikan eta kacamata teh meunang nimu tina dapuran awi Cijengkol. Dina waktu harita eta si Mang Amanta teh keur nyorang jajalaneun anu pas pisan nanjak. Nya ari Mang Amanta mah maju we sok sanajan lalaunan. Tapi ari si Benyong mah malah ngadon ti kusruk kana dapuran teh Mang Nurdin. Tayohna cenah eta si Benyong teh teu eces ningali jalan anu disorangna. Tapi sok sanajan kitu eta si Benyong teh tetep bae bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan rengse. Kumaha euy hasil panalungtik Badan Intelijen Ojek teh? Si Among pangheulana nanya, basa si Benyong harek dia datang bari jeung ngarong heap keneh. Bari kaayaan bararaseuh eta sakujur awakna. Beres. Kitu tembalna eta si Benyong. Di mana cenah euy eta masak susukna teh? Mang Uro oge pimilueun nanya ka eta si Benyong. Dengekeun geura aku maraneh. Si Benyong rada muncereng harita mah. Geus kitu mah kabeh teu aya deui anu ngaluarkeun sora. Rek ngadengekeun laporan ti si Benyong kalawan Daryana. Tapi ketang jiga nama eta nu mere ongkos 2 kali lipat ka Mang Amanta teh padah budakna geulis meureun nya. Kitu eta si Among miheulaan muka carita. Lain pisan Kang. Sabenerna nu jadi sabab mah eta padah Mang Amanta sok make seragam akhirat. Seragam akhirat. Nu kumaha ieu teh maksudna? Si Melon nanya bari jeung seuri-seuri koneng. Teu hartieun manehna mah. Dasar sia mah belegug kehen. Dengekeun geura ku sararea. Sabenerna ari Mang Amanta teh lamun keur ngojek sok dikopeah bari jeung nyolendakeun sarung. Nah, hal seperti itulah kemungkinan besar seseorang ingin memberikan ongkos yang 2 kali lipat lebih baik lagi. Kitu pokna eta si Benyong bari jeung pepeta sagala malahan mah. Da manehna dina hate leutikna hayang kapuji pisan ku Neng Lina anu keur kabeneran ngaliwat ka hareupeun nu ngarariung. Ngan hanjakal cenah baraya omonganana si Benyong teh teu parat kusabab aya nu kabesekan sagala cenah. Katambah sakabeh tukang ojek nu aya di dinya sing laleos bae kusabab manehna geus pada ngarti kana elmu ning Mang Amanta teh. Gitu cenanya baraya ngaso heula.
Henteu diisuk pagetokeun deui eta sakabeh tukang ojek Cigorowek teh jadi maralih warna. Maranehna make kopeah jeung nyolendangkeun sarung kawas si unyil bae. Jaba menipa alus-alus kopeah jeung sarungna oge. Malahan mah si Melon di imahna teu bogaeun kopeah, ngadadak manehna mah ngiridit ka Mang Winta. Jaba manehna teh milih kopeah haji anu rupana bodas di pulas hejo. Bener pisan cenah baraya, muatan teh ngadadak marere ongkos leuwih ka eta ojek anu make kopeah jeung nyolendangkeun sarung. Teuing kabeneran, teuing memang bener sagala rupa pamanggih elmu si Benyong. Ngan anu jelas mah eta di lembur Panjalu geus katelah bae lamun aya nu make kopeah numpak motor eta teh pasti tukang ojek Cigorowek cenah. Palurah oge kungsi cenah aya nu megat baraya disangkana teh tukang ojek. Kawas padah make kopeah bae geus puguh ari Mang Ustad mah geus taradaekeun mamawa motor deui. Lantaran manehna sok disebut tukang ojek ti pangkalan Cigorowek teh. Nyaeta baladna Mang Amanta. Saterusna ieu carita mangga urang kocapkeun ka si Buruy. Ari si Buruy teh nyaeta hiji tukang ojek anu kaitung anyaran. Asalna mah manehna teh rada cangcaya nempo dangdanan seperti kitu. Tapi teu lila mah manehna ge teu medu jadi hayang nyobaan. Untung di imahna aya kopeah anu aki muhri. Rapeh ku manehna dipake. Sanajan rada gombrang oge cenah baraya, katambah sarungna oge menang nyolong tina lomari akina. Sanggeus saged teu talangke deui manehna ngabiur muruka pangeteman ojek. Saliwatan mah siga anu rek indi tadarusan manehna teh. Padahal mah eta si Buruy teh teu puasa-puasa acan. Uing heula ngararisan mah euy. Kitu cik si Buruy bari buru-buru nyamperkeun muatan anu kakara turun tina mobil. Nya atuh muatan oge teu loba polah tuluy naek kana motor ojek si Buruy. Piur motor teh indit ningakeun eta pangkalan ojek Cigorowek. Nu akhirna eta si Buruy teh geus anjog bae ka lembur panungusan. Henteu lila oge eta muatan teh jol noel bae kana cangkengna si Buruy. Manehna teh nitah eureun. Nya reg weh motor teh direm. Meni ampir ti soledat cenah baraya bobohan dina uteukna eta si Buruy teh mikiran ongkos bae anu bakal 2 kali lipat. Ari nu numpakna eta ojek si Buruy teh nyaeta saurang lalaki ginding. Kawasna mah manehna teh kakara balik nyaba ti kota. Song we harita teh manehna teh mere ongkos ka si Buruy. Cek si Buruy teh kirang cenah Pak ieu mah bari jeung manehna namprakeun deui dampal leungeunna. Jang, apana biasana ge sakitu abah teh. Tuh bah teu kira-kira apaan ieu di kopeah yeuh. Kitu pokna eta caritaan si Buruy teh sambari manehna nunjukkeun kana sirahna. Nya ari muatan mah sajongjongan manehna rada ngahuleng. Weleh da teu kahartieun bari jeung gideug-gideug teu apal. Nya anu akhirna mah eta muatan teh ngaleos bae bari malangkeun curug dina tarangna. Nempo kenyataan seperti kitu eta si Buruy teh paromana jadi asak beureum. Malahan mah ditamah oge ku kuku leutus. Bari jeung kekehed sagala jeung sajabana. Nya manehna teh bari ambek-ambekan langsung bae nyelah motor bari jeung digerung-gerung. Teu ngeuheun eta si Buruy teh di sagigireunana aya budak satepak anu merhatikeun manehna anu keur kuku leutus teh. Awon kitu ceuk budak satepak teh. Bari tangah kana beungeut eta si Buruy. Kumaha aing we kehed. Kitu pokna eta si Buruy nembalan bari molotot sagala. Apaan di kopeah teh? Nya harita mah si Buruy ge teu loba carita, ngabiur ningakeun eta patempatan. Tah kitu geuning baraya justrungna carita pondok nu judulna Kopeah Garapan Kang Dipa Galuh Purba teh. Sok sanajan ieu pondok caritana, mudah-mudahan ieu carita teh sasiereun sabeunyereun sing aya hikmahna. Oge tiasa ngahibur ka balarea, tur tiasa jadi pangbeberah kana mana. Dicekapkeun sakitu bae panginten dina dangat ayeuna mah ditutup bae ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.